Assalamualaikum, Sampurasun Baraya Sunda. Wilujeng tepang dangu pateuteub layar dina video tutorial ngagunakeun media TikTok pikeun ngedit video teks deskripsi kalayan basajan. Simkuring sapara kanca ti kelompok salapan Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Anu anggotana aya Aulia Husna Kotrunada, Cinta Paujiah Amin, sareng simkuring nyalira Ilyasa Ahmad Baskawai. Ieu video diajukeun dina mata kuliah Teknologi Digital dalam pembelajaran bahasa anu diampu ku Profesor Dr. Haji Yayat Sudaryat M.Hum sareng Hari Santosa Nugraha MPD. Ieu tutorial teh baris ngarojong kana KD 3.1 pangajaran teks deskripsi mata pelajaran bahasa Sunda di SMP atawa satata kelas 7. Harapan tina dijieuna ieu tutorial teh guru atawa siswa bisa nyieun video teks deskripsi anu satuluyna kudu diupload di media sosialna sewang-sewangan. Kaonjoyan tina ieu aplikasi nyaeta ieu aplikasi teh gratis sarta bisa nyieun siswa jadi leuwih aktif jeung kreatif. Teu kudu lila-lila, hayu urang prung kana praktek. Lengkah mimiti nyaeta buka aplikasi TikTok. Sanggeus dibuka aplikasina, pencet icon tambah di handap layar. Sanggeus eta, pencet unggah di juru handap belah katuhu. Lengkah satuluyna, pilih latar video anu geus disiapkeun samemehna. Terus, pencet berikutnya. Sanggeus dipilih, tingali heula videona. Mun geus bener, pencet berikutnya deui. Tah, geus aya yeuh videona. Lengkah satuluyna nyaeta asupkeun teks kana video. Sanggeus teks aya, atur font jeung warna anu dipikahayang. Tong poho atur posisina oge. Lamun geus beres jeung rapih, pencet selesai di juru luhur belah katuhu. Mun sakirana ukuran jeung posisina can merenah, pek bae atur ku cara ngageserkeun teks atawa diatur ukuranana sakahayang urang. Sangkan durasi teksna pas, pencet teksna terus pilih durasi. Tah, di dinya bisa ku urang atur durasi teksna ku cara ngageserkeun timeline nu dicerian ku warna beureum. Mun geus bener, pencet tanda centang nu aya di juru handap belah katuhu. Di dieu, lakukeun lengkah nu sarua pikeun nambahkeun teks anu sejen. Lamun teksna geus kaabuskeun kabeh, kari pencet tombol berikutnya nu aya di juru handap belah katuhu. Di dieu, urang bisa nuliskeun caption anu merenah pikeun ngajejeran ieu video. Saupama enggeus, pencet posting pikeun nga-upload video ka sosial media TikTok. Mung sakitu nu kapihatur ti kelompok salapan. Hatur nuhun.